Enjing-enjing kasadayana, jeung kuring bisi makasani, bade ngadugikeun sababaraha baja seniman anu kasohor di Indonesia, nyaeta Iqbal Ramadhan. Hayu urang saksieun perjalanan karir Iqbal Ramadhan. Iqbal Ramadhan lahir Kaping 28 Desember tahun 1888. Anjeunna saurang aktor sarta panyanyi di Indonesia. Iqbal Ramadhan geus dipikawanos salaku artis multi talenta saprak leutik. Ngamimitian karirna salaku anggota grup musik Kobe Junior, mindeng dipikawanos salaku CJR. Bareng jeung rerencangan grupna, Iqbal nyiptakeun sababaraha lagu anu populer. Salah sahiji lagu anu judulna Ea, anu kantos kasohor di kalangan rumaja. Lila-lila zaman, Iqbal mimiti grup kadunya perfilman. Salah sahiji film anu cukup kakoncara nalika mindengkeun tokohna nyaeta film Dilan tahun 1880 jeung Dilan tahun 1881 anu diadaptasi tina novel karya Pidi Baiq. Peranna salaku Dilan caket pisan kana manah panongton kusabab karakter sareng aktingna anu alami. Anjeunna parantos sukses janten aktor ngare anu babakan. Lalampahan Iqbal Ramadhan jadi inspirasi pikeun generasi ngora. Ti penyanyi budak nepi ka aktor kasohor, anjeunna ngabuktikeun yen gawe terus sarta kawani pikeun nyobaan hal anyar bisa muka loba kesempatan pikeun sukses. Sakitu wae beja dinten ieu ngeunaan perjalanan karir Iqbal Ramadhan. Abdi bade angkat wilujeng enjing sareng wilujeng dinten.